Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi kasontenakeun tibalik pamiarsanya wilujeng sonten kawengikeun da parantos bade magrib. Pamirsa wilujeng batebang dangu deui nya kasadayana para mancowor salam dunya anu mika memet kana dongeng Sunda. Wilujeng patebang dangu deui di Jomantara ngalangkuan gelombang nu sami nyaeta Galura Kidagar Spesial YouTube. Dina acara anu maneuh nyaeta dongeng pangbebrahmana anu diasuh ku Kidagar. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi we atuh sadayana ya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna, mugi-mugi Allah taala maparinan kasehatan lahirna sinareng batina oge dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina amin amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh neraskeun hiji carios anu judulna Kasasar Lampah 2 nyaeta lelampahan hirupna Yayat Hidayat anu ayeuna digentos nami janten Aleknya. Kumaha atuh terasan ieu carios teh urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Satajana ki medar dongeng mangga kangge nu nembean manco nembean pisan ngadangukeun ulah asa-asanya eta can subscribe ieu mangga di subscribe heula ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi atanapi beja kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge share dongeng-dongeng aki. Urang keureueuh pamirsa dongengna urang amparkeun deui samak kabitanana para samakna saur bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung nu asup teh daya lian Helmi jeung Aldian. Bangsat sia Aldian ngagajleng kanu tiluan bari ngaheumatkeun popongkolna hiuk cedak abah kanu teu kaburu nyingkah sabab posisina nonggongan kabeunangan palebah cangkengna. Aduh kulitik bro abak teh namru sisieun ranjang. Ari Helmi ngajorowok, "Ayo bangsat! Yo sim, bangsat sim di jero imah yo." Manehna mere beja ka Kosim sarta Ustad Tatang bari terus ngadiuskeun peureup-na kana cukang irungna Toto. Toto anu mireungeun aya peureup nu nyebrut rek ngadagor beungeutna. Rikat ngelok atuh plos tenggelan Helmi teh poos ukur ngahanca angin. Toto males nimpukeun peureup-na kana puhu ceuli Helmi hiuk cebrod. Helmi kabeunangan ceulina. Mani ngacelengeng asa katorekan barang rek ditimpa deui ku Toto ti gigir ngahiuk popongkol Aldian rek ngadagor kana sirah. Atuh Toto gancang ngagejleng ngajauhan pikeun nyalametkeun sirahna. Ari Dudi anu memang boga sifat jerihan sieunan ngaberetak lumpat murupanto tukang cedak manehna deunggar Ustad Tatang jeung Kosim anu kakarege rek asup ka jero imah. Ngalewatan panto tukang sapapanto hareup nama dikunci pageuh. Satiluna namru dina lawang panto. Dudi gancang hudang tuluy ngaberebet beretak lumpat teu sirikna notok-notokeun maneh. "Udag Sim, udag, ganjang udag pelik,"
Sekusat mere parentah ka Kosim atuh Kosim geuwat hudang anu serusna beretak belumpat ngudag Dudi anu mabur. Ustad Tatang ge gancang hudang tuluy kebat mulu ka kamar hareup sabab kadenge sadanu blag-blug kawas anu keur galungan. Srog ka jero kamar nyampak Helmi keur hut-het ngalawan Toto. Ari Aldian keur ngabubat babitkeun popongkolna ka arah Abak. Yusniah menyempot di pojok kamar bari ngadeg-deg. Serepet bae Ustad Tatang teh mesat bedogna, gurilap seseukeut bedog ngagurilap katojo ku cahaya lampu. Atuh nempo kitu Toto jeung Abak beuki peot hatena sabab pikirna ngalawan Helmi jeung Aldian ge cantang tuh manehna bisa unggul komo katambahan kuno anyar datang bari jeung mau bedog sagala. Can pasti mah tatangga deui bakal daratang kagareuwahkeun ku jeritna Nyi Usnia. Mikir kapal badinya Toto ngagajleng nubruk jandela ngaranna imah kolot. Bari jandela zaman baheula anu dijieunna tina kai teu make kaca. Sakali nubruk ge jandela teh ngagebrai muka atuh jeleng bae Toto ngagajleng kaluar dituturkeun ku Abak. Duanana langsung melatang lumpat sakalumpat lampet da sieun aya nu ngudag. Helmi jeung Aldian teh cicingeun ting gara jeleng nyusul ngudag nu lalumpatan. Ari Ustad Tatang mah teu milu ngudag sabab batir nempo kayaanana Nyi Usniah anu bangun soak. Nyai teu ku nanaon Nyai, ceuk Ustad Tatang bari nungtun Nyi Usniah dibawa ka tengah imah. Nyi Usniah teh teu ngajawab. Manehna ukur cicing tuluy hing bae ceurik kawas anu kanyanyerian. Meunang saparapat jam nu tiluan daratang deui. Teu hasil ngabrik bangsatna teh sabab lalumpatna kawas anu kasetanan. Elo maneh. Tararik pisan lumpatna teh. Cek Aldian bari napasna haheho nyeren kemis. Sarua di udah kukuring ge sakitu pendek leutik teh. Tapi mani ngabacir lumpatna teh. Tema Kosim katempo bajuna juh ku kesang. Geus geuskeun wae angguran mah urang tungguan Yayat balik di dieu we heula. Seulaanan mah maturan Nyi Usniah. Cek Ustad Tatang karunyaeun nempo kaayaan Nyi Usniah anu masih ngabige can keneh bisa diajak ngomong. Heuleut sawatara menit Jol Alek alias Yayat Tatang manehna reuwas sabab nyampak kaya Ustad Tatang, Kosim, Helmi jeung Aldian di jero imahna. Katamah-tamah ningali Nyi Usniah anu masih ngabangingik ceurik. Aya naon ieu teh? Kunaon Nyai? Cek Alek bari nubruk pamajikanana. Nuopatan teu kaburu nembal sabab Nyi Usniah kaburu hudang bari langsung ngagantawang nyarekan salakina. Pokona mah aing minta talak 3, mun bisa mah talak 7. Maneh geus tega nanonkeun aing ka batur-batur maneh nu tiluan. Erakeun sia. Ngarekeun naon tega sia. Ngarekeun naon ka diri aing teh. Tapi pamajikan dijieun tarohan dina tempat judi. Pokona mah aing mentah diserahkeun. Serahkeun aing ayeuna keneh. Teu sudi abrig-abrigan, teu suka abrag-abragan aing jadi pamajikan maneh. Goplok hiu, gamplong. Pipi kencok atuh Alek ditampilingan ku Nyi Usniah. Manehna tuluy ngejat asup ka jero kamar nuopatan ukur molohok da teu apal mimitina ngan rada ngarti tina ucapanna Nyi Usniah bieu. Nyi Usniah teu lila kaluar ti kamarna, manehna ngajingjing koper baju tuluy kebat kaluar ti imah. Sim,
Helmi wayah name tatulungan terkeun Yusniahnya. Alek ngagerendeng lalaunan. Kosim jeung Helmu kurungeuk tuluy ngaleos ti imah ngudag Yusniah anu indit di imah. Gek Alek teh diuk. Dina kursi bututna. Pipikiranna baluang teu puguh rarasaan. Ya bener, anu diomongkeun ku Yusniah teh Yat, tanya Ustad Tatang ka Yayat alias Alek. Alek ukur ungeuk lalaunan. Masya Allah, Yat, tapi kakitu nak kalakuan. Tobat Yat, geura tobat. Hirup di dunia teh ukur sakali bari jeung sakedeung. Aya 3 golongan jalma nurutkeun hadis Nabi anu moal dimenangkeun asup ka swarga. Nyaeta dayus, awewe anu nyarupaan lalaki jeung katagihan arak atawa homer minuman keras. Eta teh dina HR At-Tabrani. Ari dayus lalaki anu ngidinan atawa ngamenangkeun orat pamajikanana ditempo ku batur. Tah karak ngidinan ieu mah nya. Karek ngidinan nempo orat pamajikan ge geus teu meunang surgana Allah. Komo lamun ngidinan lalaki sejen ngagadabah kahormatanana. Auzubillahi min dzalik. Geura tobat Yat. Ustad Dadang ngagerendeng mamatahan ka Alek, tapi nu dipapatahana mah ukur ngaharuk we. Tungkul teuing ngadenge-teuing henteu mah. Meunang sajam Kosim jeung Helmi tingkur nyung deui. Yusniah teh mulang ka kolotna di Margaluyu, ya tapi kukuring duaan dijajab tapi ka imahna. Cek Kosim laporan. Nopatan akhirna mah hamitan sababalikna oge kawasan teu hayang diajak ngomong, kul ngaharuk tungkul bari diuk dina kursi, teu lemek teu nyarek sawaktu nopatan hamitan ge. Hatena kaduhung sagede gunung sabab rumasa salah tepi ka pamajikanna dijieun boreh taruhan. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kancawargi tepas Sunda oge Kidagar official, mangga anu resep ulah galeuh online nya taun napi tos biasa check out di Shopee. Ada napi Lazada mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng aki kantun klik we salah sawios produk nanya. Engke pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee-na dan napi Lazada. Saparantosna lebet di aplikasi Shopee atau napi Lazada mah pamirsa bebas. Bade ngagaleuh naon bae oge mangga sakahoyong pamirsa. Produk-produk anu dipangpangnya eta mah kangge cukang homo meuntas, kanggo cukang pimentaseun ka linknya atau napi link gitu nya ka aplikasi Shopee atau napi Lazada. Hatur nuhun kanu parantos ngersahkeun balanja ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng aki. Mugi-mugi atuh pamirsa sing ageng rezekina si lancar usahana amin ya rabbal alamin. Balanjana pamirsa ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun oge nu parantos teras ngarojong. Urang keureuh deui dongengna. Alek ngahulang dina kursi di tengah imah haras ingat kana omongan Yusniah yen datang teh lain saurang tapi tiluan. Kurang ajar si Toto. Abak jeung Dudi teh. Sakitu aing wanti-wanti ukur si Toto sorangan kalah satiluna rek ngarejengan pamajikan aing bangsat.
Pasti maranehna oge sakongkol ari kitu mah ngalicikan ka aing. Jung alik nangtung. Bereupna dikepeulkeun beri huntuna kekerot nahan amarah. Kudu balitungan aing maranehna anu nyababkeun rumah tangga aing jeung Yusni apa burantak. Leos Alek ngaleos kapawon gap kana peso dapur anu ngagoler gigireun kompor. Tuluy ku manehna diselipkeun kana tukangeun cangkengna. Kejelik bae Alek ini timah muruk ka kosana Dudi di kebon kembang. Satepina kahareupeun kosan Dudi manehna nguliwet ka pipir tuluy nyongkel jendela kamar. Jendela kamar teh babari pisan dicongkelna sabab selotna ge geus dol teu bisa dikuncikeun. Ukur diganjel ku kardus pikeun mageuhanana teh. Alek hanjat ka kamar ngaliwatan jendela lalaunan pisan asupna ge. Tapi sanajan lalaunan Dudi anu kakarak ge peupeureuman hayam ngarasaya angin anu niup tina palebah jendela. Manehna hudang tina kasur bututna karak ge ngalieuk kana jandelana atuh hari ceduk bae. Dadana ditajong ku Alek bangkieung solontot bru Dudi namru di pojok kamar. Barang rek hudang angeunna karasa nyeri jeung peulih kacida sabab Alek gancang nirukeun pesona kana angen Dudi. Lek maneh teh galek. Ukur sakitu kalimah nu kaluar tina bahamna Dudi sabab kaburu dibekam ku leungeun kenca Alek. Ari leungeun katuhuna beuki bedas ngadedetkeun pesona kana angeunna Dudi. Panon Dudi ngaburileng malik kaluhur ka ciri ukur bobodasna hungku, cekleuk napasna pegat. Kolosod awakna ngolosod ka handap. Penting eta riwayatna Dudi tamat ku alatan dipergasa. Ditandasa ku Alek batur nambangan ngabecana. Hiji sia modar, kari dua deui tungguan sia toto abak. Sia duaan bakal nyusul si Dudi ka akhirat. Alek anu geus kalap, geus poek pikir, hatena kalimpudan ku nafsu dendam ka batur-baturna. Padahal mah lamun dipikir deui manehna nu jelas-jelas salah make narohkeun pamajikan sagala rupa dina kalangan perjudian. Kocapkeun abak anu lumpatna tinggaleun. Abak lumpatna teu bisa gancang sabab cangkengna masih karasanya nyautan. Tapak dibabuk teh ku aldian make popongkol. Basa diarudag kulona teh manehna mah nguliwet ka kebon sabab lamun terus kudu adu lumpat. Ngarasa teu sanggup. Balik ka mana aing ka ieu mah jauh. Mana cangkeng asa potong kieu kasebalan pisan. Si Dudi lumpat ti heula ari si Toto kalah ninggalkeun apes aing haruh. Ka kosan si Dudi we anu deukeut. Mikir ka palebah dinya abak teh nuluykeun leumpangna mapay jalan Gana Wijaya anu geus sepi jempling. Leo ka kenca asup ka gang kebon kembang anu berasna ka kosana Dudi. Tiara hareup rentang-rentang aya nu leumpang, beuki deukeut beuki sidik yen nu leumpang teh Alek, gebeg atuh abak ngagebeg reuwas. Si Alek aya di dieu tas di mana nya? Pasti can balik manehna mah. Malapaleun kana kajadian anu bieu karanapan ku aing. Rek pura-pura we aing mah Cek abak dina jero hatena. "Hoi Lek, geus di mana Lek?" Cek abak, api-api teu nemongkeun budi anu nyurigakeun. Tapi lain jawaban nu ditarima ku abak kalah kasabatan peso anu ngabeset pisan kana ti korona. Hiu, berat. Ti koro abak ku dawang mani jero meh ampir sapat ka tukang. Getih mancaura mancar tina tatuna abak. Abak sasalontodan bari nyekelan beheungna ku dua leungeun. Bajuna geus rubah, boleger beureum juh ku getihna sorangan. Dalig-deug solontot bro. Akhirna mah awak abak namru nyungsep dina kamalir sisi jalan. Ari Alek kebat lempang ngajuk-juk ka imah Toto. Geus teu paduli deui kana layon abak anu pikawatireun. Leungit ati ilang rasa kausap setan kancikan iblis anu sumarambah kana bayahna. Alek nu kalem sarta sopan tur bager teh rubah jadi Rajapati.
anu bengis ganas bari teu boga ras-rasan pisan. Ayeuna urang caritakeun Toto. Sanggeus lumpat jauh manehna ngaraneg palebah pasar Andri. Mampir heula ka warung kopi langgananna. Jawab ngarasa hanaang geus lumpat jauh. "Kang, meuli es teh bungkus we nya," ceuk Toto ka tukang warung. Ku tukang warung di ladangan tuluy diasongkeun ka Toto. Cereng ku Toto dibayar tuluy manehna nuluykeun lalampahan nuju ka imahna. Tapina Toto teh ngaraneg heula di sisi jalan ngadon nongkrong bari nginum es tehna. Alhamdulillah Toto ngareureheun kacapena teh. Sabab ngarasa sukuna asa rincug balas dipake lumpat tarik nyingkahan pangudag ronda. Geus karasa rada seger, Toto lempang deui muru ka imahna. Teu karasa di jalanna manehna geus ampir tepi ka hareup imahna. Tapi pas dina pengkolan, ngadadak aya anu ngagajleng bari terus narajang kana dadana. Hiu, cerep. Hiji peso dapur nancep jero palebah jajantungna pisan. Toto jumarik jeug bari molotot saterusna ngacengkang ka tukang tuluy kokosodan. Dina selahun tu tonggarna ngalemereh getih beureum. Panonna buncelik peso Alek masih nancep dina dada kencana. Alek nyampurkeun bari nulak cangkeng. "Modar ayeuna mah sia teh, kurang ajar," cek Alek bari ngangkat dampas sukuna ka luhur. "Teu anta parah deui hiuk, geduk." Balati nu masih nancep teh ditincak satakar kebek. Atuh awak Toto nepi ka melengkung nahan rasa nyeri anu kacida bangetna. Saterusna ngalempreh tusik Malik teu hudang deui salalawasna sabab nyawana geus dicabut ku malaikat maut pingaraneunana. Dina kayan kitu torojol aya nu datang. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko, sedangkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Euleuh ieu Jang Alek. Beu, eta si Toto kunaon? Karunya teuing to eta huntu jadi beureum. Biasa nakoneng dinaonkeun atuh ieu teh. Ieu mending ge tah bisi capek mah jajan awug heula mumpung haneut keneh. Taya ku kurawuna urap jagongna sok masih haraneut pamirsa bilih palai ceore mangga nya ngawe-awe ka Ibi. Dede pohar pamirsa. Kabujeng narojol bisa ruitina nya atuh ku narojolna tukang awu kurang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Alek alias Yayat dina lakon Kasasar Lampah 2. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu lalakonna urang teuneun heula di handeuleum sieum geus sampeureun wangtuna di hanjuang siang geus sanalaeun. Urang campur deui di bagian anu salajengna pamirsa. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco. Satia ngadengkeun satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi sadayana aya dina karahayuan nya kawilujengan deh. Kawaluyan teu kirang naon-naon. Amin ya rabbal alamin. Urang keur yeuh engke enjing pamitaya halangan harungan pamirsa. Sakitu heula panginten anu kapihatur akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.